Tek naon si Dede teh ajakan panggil di kebun coklat. Aing dagoan sia di dieu. Tapi dina nada ngomong nama penting. Jika nu amek, tidak goan lah. Tek datang na wayah kumaha. Di mana sih jelema teh nu nuguanana? Oh, itu geninganan. Ya, nuni udang. Tek naon si Dede ngajakan papanggi di kebun coklat kieu? Eta naon maksudna maneh nepi-nepikeun omongan urang ka si Adil? Naon maneh hayang gelut lain jeung urang? Naon ari manis? Saha barina oge nu nepi-nepikeun omongan maneh ka si Adil? Alah, tosok nyangkal si Adil penting ngomong, maneh nepi-nepikeun omongan urang ka si Adil. Sumpah demi na ge Dede, urang mah teu nepi-nepikeun omongan maneh ka si Adil. Alah, sia teh ngabangus we hungkul jujur si atuh. Naon si ari maneh? Urang teh masa oge main surung-surung wae. Ayo maneh mah. Aing mah moal ka eureun maneh can ngaku mah. Sabarang teh teuing da urang mah masa. Naon dari sia deui? Oh, nyaho ge baturkeun aya masalah teh pipilueun we. Ogan urang mah ngasitan. Antog sia atuh pipilueun. Heueuh sia bisa yang babuk saya. Kitunya